Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tebang dangu deui sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu, urang narasikeun hanca dongeng anu katunda. Kalayan ngebantu negara carios prawira jawara wedalan pasantren. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira. Sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kandongeng Mang di mana wae ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin, dilalancarekeun sagala rupinanya. Tong hilap dirojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh Mang oge nganuhunkeun pisan kanu parantos like oge komen. Mangga mitra, supados teu nyangkolong ting kana waktos, urang sami-sami dangukeun deui kumaterasna ieu carita. Sok kaparayun sadayana. Kejantanan aneh kumaha mama? Cenah geus kabejakeun. Aya sababaraha urang jalma, urang lembur nya pangeusi lembur. Anu leungit teu pupuguh nepikeun ka ayeuna teh. Tacan kanyahoan di manana jeung deui duka teuing kumaha nasibna. Ngan bae kapan? Pasti sagala rupa oge aya sabab musababna. Kukituna pek geura taluntik, geura taliti, geura rengsekeun eta pasoalan teh. Mohon mangga mama, pidoana wae ieu teh mangrupikeun pangabdian abdi anu munggaran dina ngamalkeun ilmu. Nya mudah-mudahan hidap teh salamin aya dina pangabing pangjaring manten, dipaparin kasalamatan umat sing ikhlas dina enggoni ngamalkeun ilmu teh. Ulah hayang kapuji dume hayang kasohor. Soko mengharapkeun panghargaan mah, tapi kudu salawasna sadar kapan urang mah manusia anu teu boga nanaon sagala ge kagungan anjeunna. Ulah rek di aku manusia dharma wawayangan bae, pek sing hade sing amanah dina ngajalankeun peran hidup ayeuna jadi santri. Nu saja ngamalkeun ilmu ngamanfaatkeun pangabisa, sok sing luyu sing bener, sing jadi santri anu sajati, jadi jawara anu utama. Kapanan ari santri teh aya 5 huruf, sin, nun, ta, ro, jeung ya. Ari sin teh salikun ilal akhirah. Kapan hidup teh keur lempang di alam bawenangan bakal balik, bakal mulang ka akhirat. Akhir tina hirup sarila di dunya. Kukituna kudu salawasna nincak dina kahadean, lumampah dina jalan anu lempeng. Estuning istiqomah ulah arek pungkal bengkol, ulah arek kabengbat. Tetep pancek kayakinan sing kudu nepikeun kakarasa, kanyata bukti. Nya kapan sagala ge kudu kaalaman, kudu ngalaman, ngaraga rasa. Lantaran kapan nya huruf anu satarasna teh nyaeta nun, naibun alil masyaih. Kapan hidup teh tinang tu bakal gantikeun mama, bakal neruskeun tapak lacak mama. Kukituna hidup teh kudu asa kaujina pangarti, kauningana pangabisa teh lamun geus diamalkeun, dipraktekeun dina kahirupan sapopoe, supaya hidup teh engke bisa jadi contoh, bisa nyontohan ka batur,
mere pituduh teh lantaran geus kaalaman geus karasa. Katambi nuhun mama rumaos. Jisim abdi mama si keneh atah. Peryogi waktos kanggo ngasakeun sagarupina. Lajeng arita na teh naon mama? Arita nama nyaeta taibun anidzunub. Nya anjeun teh kudu salawasna nebihan kamaksiatan cindakna sabisa-bisa mah ulah arek nyieun kasalahan atawa dosa. Sokomo lamun dihajah mah kapan hidup teh engke teh bakal jadi calma anu purah nuduhkeun, purah mere beja anu umajak kana jalan kahadean, umajak kana jalan anu lempeng. Tapi lamun hidup loba cawadeunana atuh moal dipercaya meureun ceuk batur teh bisa cenah mamatahan ka batur, bisa cenah nuduhkeun ka batur ari sorangan jauh tina kabeneran, jauh tina kahadean, jauh tina amal. Muhun mama kahartos. Mugi bae atuh jisim abdi teh tiasa ngajaga diri salamina istiqomah dina tekad, ucap sareng lampah. Nya bener kitu. Tah ayeuna mah urang teruskeun deui. Kapan usa terus nama huruf ro nyaeta ragibun bil khairah. Nya santri mah salilana resep teh kana kahadean miharep kenging karidohan mantenna lantaran saupama hidup hayang kenging karidohan ti mantenna hidup teh kudu ridho heula, ridho kana sadaya katangtuan ti mantenna. Kitu di antarana bae ai rona mah. Sedengkeun ari nu pangakhirna nyaeta huruf ya. Ari ya teh ya rajus salamah bidunya wal akhirah. Nya salamina ngarep kasalamatan dunya akhirat sing hade hablum minallah jeung hablum minanas teh. Nya ya oge bisa disebutkeun al yakin. Tetap akhir nama kudu kuat kayakinan teh kumaha wira kaharti anu disebut santri sajati teh. Nya kapan kabeh oge santri manusia teh kabeh oge salik anu bakal balik deui ka asal. Muhun mama kahartos. Syukur ari kaharti mah bisi acan ngarti kumamah bakal dijelasikeun deui. Nah bieu mama nyebutkeun kabeh manusia saanya nama santri. Nya kapan aya nu disebut santri teh alatan masantren jelas guruna, jelas pasantrenna wangunanana. Sedengkeun nu kumamah disebutkeun manusia kabeh santri teh hakikat mah kapan manusia teh salamina kengeng pitudu, salamina kengeng perjalanan di pasantren kahirupan menang didikan atikan. Nya kutah katangtuan pangeran ngan bae manusia loba anu hanteu nyaho, loba anu hanteu sadar sanya nama diutuh dieta dikitu dikieu. Nya lain tanpa harti, lain eueuh hikmah, tapi jelas aya hikmah anu nyata sangkan eling ka pangeranana. Muhun mama. Teras ari nu disebat jawara sajati teh nyaeta nu kumaha mama? Ari nu disebutkeun jawara anu sajati teh lain harti anu gagah anu sakti salilana acan kungsi eleh. Tapi jawara anu sajati mah nyata anu geus bisa jadi juara anu unggul di dieu nyata geus bisa jujur,
geus bisa jujur kana diri. Salailana gede wawani dina jalan anu bener. Kaituna teh rahayu. Nya. Salilana nyorang jalan kasalametan. Salamet di dunya, dugi ka akhirat, ka akhir pangbalikan, nyaho ka asal muasal, nyaho kana purwada gesina. Tah eta nu disebutkeun jawara anu sajati mah hidupna salilana teuneng ludeung. Eueuh kasieun lantaran yakin sagala rupa ge kapan tos aya nu ngarasakeun. Usik malikna anging ku keresana geus eueuh mangmang, geus eueuh hariwang, jeung geus eueuh kasedih. Naon atuh nu rek disedihkeun? Ku urusan halia dunya, urusan kahirupan, tapi salawasna bakal syukur, bakal bunga, karasa nikmat-nikmat ti pangeran teh. Jeung deui jawara anu sajati mah nyaeta anu geus bisa meruhkeun hawa nafsuna, geus bisa ngaleumpeuhkeun ego. Tah eta anu jaya teh, anu unggul teh, kumaha kaharti Wira? Horeng teh kitu mama. Anu disebat jawara sajati teh, aduh berat atuh mama. Nya ku kituna butuh perjuangan, butuh ku waktu ngarahidap jadi santri jeung jawara anu sajati. Jadi geus ayeuna mah cikra indit cunggra lumambah ngan bae wayahna. Kapan indit kudu pamit, ngalah kudu menta. Nya kaitu we pamitan heula ka sobat-sobat hidup, ka batur sakobong. Lamun hidup teh bakal unta ninggalkeun ieu pasantren. Mohon mangga mama, abdi bakal wartos karerenjangan. Memeh abdi ngantunkeun ieu pasantren. Abdi teh nganuhunkeun pisan ka mama anu salami ieu parantos ngadidik ngagembleng jisim abdi. Mikanya ka jisim abdi estuning kanya mama mataya bubulasan pisan. Kapan hidup teh Wira geus dianggap anak mama, kulantaran kapan hidup mah geus teu boga indung jeung bapa. Prawira teh laju we atuh ngagabruk ka mamajengan mursid. Kulantaran poe eta kudu sagancangna indit ninggalkeun eta pasantren. Hapunten abdi mama, hapunten. Selami ieu abdi teh parantos ngaririweuh, ngarepotkeun. Kanya pon kitu deui perhatosan mama ka jisim abdi katampi pisan mama. Saleresna mah abdi teh berat kedah tebih ti mama teh. Ulah kitu. Kudu tegar ari jadi santri jeung jawara mah. Cikra indit cunggra lumambah, kudu gede hate Wira. Prawira laju we atuh ngalesotkeun rangkulanana. Geus kitu mah pamitan ka sobat-sobatna tawa ka batur sakobongna. Puguh we atuh basa ngadenge beja lamun Prawira teh arek ninggalkeun pasantren teu saeutik. Batur sakobongna teh anu kabeuratan. Nah cenah Kang Wira teh bet guru irit sagarupa. Sararea teh bakal kalengitan. Duh abdi bakal kalengitan. Saupami Kang Wira muhun ngantunkeun ieu pasantren mah. Jalah. Sapadahal mah atuh nari ka mana atuh Kang? Lantaran sasat lamun akang mah pupuhu di dieu teh. Wayahna maraneh bakal ditinggalkeun ku akang. Akang boga pancen. Mama ajengan parantos merentahkeun ka akang. Kudu sagancang ngamalkeun ilmu. Janten ieu teh langsung parentah ti mama ajengan nya Kang. Enya Nyai. Akang langsung menang parentah ti mama ajengan. Ku kitu wayahna akang ayeuna bakal indit hampura. Bisi salila ieu akang boga kasalahan ka maraneh. Enya sami-sami Kang. Saupami akang indit teh
kengeng parentah ti mama ajengan nyameureun abdi sarerea teh teu bisa kukumaha ukur tiasa ngadoakeun we mugi akang salami ngamalkeun ilmu teh sing salamet. Nya mudah-mudahan Kang Wira teh salamina aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala Kang. Nya lah mudah-mudahan we atuh sing salametnya. Meureunnan Kang Wira mah geus meujeuh jadi ajengan teh. Dari abdi mah kah jauh keneh Kang. Nu matak akang mah geus langsung diparentahkeun pikeun ngamalkeun ilmu. Akang oge acan meujeuh sanyana mah. Tapi meureunnan eta mah mama ajengan we anu percaya ka akang. Geus ayeuna mah sok sing bener-bener soson-soson diajar di dieu. Mugi ya maraneh ge sagancangna bisa ngamalkeun ilmu. Satu tasna neuleman sakabeh ilmu ti mama ajengan. Ayeuna akang pamit ya. Dikantun ka sadayana. Assalamualaikum. Para santri henteu bisa kukumaha. Ukur bisa ngajajabakeun ku paneuteup. Sawaktu prawira ninggalkeun eta pasantren. Mitra kaum dangu, ari anu dijugjug ku prawira teh tayalian ti lembur anu kabejakeun aya kajadian aneh teh ya. Basa anyok ka lembur anu dituju nyaeta Kampung Sindang Kareta. Wanci teh kabeneran geus maju ka peuting. Atuh eta prawira teh ngadon cicing we di eta lembur. Cicing di hiji tajuk. Ngan bae mata kahaneh kayaan lembur teh manis sepi jembling rehe comrek. Nari kolot we jika anu taringgalkeun ku bangeusi lembureun. Sabadarengseun tepan Isa koloyong atuh prawira teh kaluar. Gek diuk dina bang barung merhatikeun balag-beugna peuting. Bari jeung ngadengekeun kayaan anu sepi jembling ngukur kadenge we sora-sora satu peuting nu disarada. Aya kaening jangkrik, cih-cir ciang-ciang, cari cangkas jeung sajaban. Cenah mah ieu lembur anu kabejakeun loba pangeussi lemburna anu leungit. Nya ku aing arek ditungguan we. Bisi-bisi aya kajadian anu teu dipiharap anu ngaganggu katentraman ieu lembur. Ngan bae matak aneh kamarahan atuh urang lembur teh. Moal kitu geus ngarampi mah geus ngararingkep. Nya jigana mah kulantaran sarieun. Kitu cenah cekeureun teh sate prawira teh. Sabot keur jongjon merhatikeun kayaan balag-beugna peuting. Jeung ngadengekeun sora-sora satu peuting di antara satu peuting anu disarada. Kaseuketan pangrunguna prawira anu geus kalatih asak teh bet bisa ngadenge. Aya sora sejen lian ti sora-sora satu peuting. Mutaya lian ti sora lengkah-lengkah suku jalma anu pating kerosak pating kerasak. Sora jelema geuning. Nya kadenge ku aing aya sora jelema anu keur lembang. Moal kitu arek ngajugjug ka dieu. Nya urang lembur meureunnan. Ngan bae eta lengkah suku teh lain arek ngajugjug ka tajuk geuningan. Ukur ngaliwat wungkul ngaliwatan eta tajuk. Atuh prawira teh jadi penasaran. Nu tadi kanyahoan kayaan lembur teh sepi jembling eueuh bangeusina anu kalaluar. Tapi ieu aya sora lengkah jalma. Nah urang lembur atawa lain. Laju we eta sora lengkah jalma teh dituturkeun. Teteh geuningan ukur ngaliwat wungkul. Henteu ngajugjug ka ieu tajuk. Kamana losnakeun ku aing bakal dituturkeun. Nah urang lembur atawa lain. Lantaran tadi di Bandungan mah ieu lembur teh kawilang sepi. Eueuh jalma saurang-urang acan nu kalaluar. Nya leuwih hade dibuktikeun. Nah saha atuh anu lembang teh. Kataya curingkang. Prawira teh langsung ngalengkakeun sukuna hati-hati naker. Lengkah sukuna teh henteu nimulkeun sora nutur-nutur eta jalma nu keur lembang.
barang dituturikeun teteh lah. Sorana jelas ngajug-jug ka lebah kulon. Ari eta di belah kulon teh mangrupakeun sisi leuweung. Reg atuh prawira teh ngaranna Geureun. Lengkah eta suku jalma teh kabelah ditu tuh enya moal kitu asup ka jero leuweung enya keun sia ku aing bakal dituturkeun deui. Curelat, curingkang. Prawira cucuringkangan cucurelatan di antara balabagna beuting. Malahan masa kampung mah manehna teh ngacurelatkan luhureun tatangkalan hayang sidik. Kacal manu keur lumampah atawa keur leumbang. Barang bere kanap teteh lah geuningan bener. Kulantaran aya kalangkang anu ngacorelat. Boah-boah cenah eta jalma nu keur diteteanganna teh. Enya geuning jelema ngan bae gerakanna teh estuning kacida cepetna lir kalangkang bae. Ah keun sia ku aing mah burung beunang. Urang tuturkeun deui. Pelesat, prawira tengah pelesat. Lira kilat. Nyusul-nyusul eta jalma anu cucuringkangan lira kalangkang. Sedengkeun ari jalma anu keur ditutur-tuturna teh barang nyaho aya anu ngudag-ngudag. Reg atuh ngaraneg bari ngabalikeun awakna. Jelas ayeuna mah eta jalma teh tajalian ti tangtungan saurang lalaki. Anu nilik tina umurna mah geus tengah tuwuh. Pangawakana sedeng. Ngan bae katempo panonna teh manis celong. Kayaan beungeutna teh manis sapa jiga taya getihan we. Puguh we atuh prawira teh maneh kaget. Nah saha cenah eta jalma teh? Laju we atuh nyampeurkeun bari pok tumanya. Hampura mang ku kuring ditutur-tutur. Nah saha mamang teh rek ka mana? Si lalaki teh kalahkan teu beuseukeut ka prawira. Panonna ngempur hurung. Bari jeung katampo bibirna teh jiga anu ngarenyungan lain ngomong tapi ngakerem. Puguh we atuh prawira teh maneh kaget. Ai jelema ieu teh kunaon mamang teh ngagerem geuning? Ya mani ulah ganggu sia kana urusan aing. Ngaran kuring prawira. Ke nah satu anjeun teh jeung dina bieu nyebutkeun ulah arek ngahalang-halang kana urusan anjeun. Ulah yang nyaho kana ngaran aing tapi sia jelas ngudag-ngudag aing. Sia jelas lain jelema biasa. Ku kituna ulah rek turut campur kana urusan aing bisi sia cilaka. Ai nah saha atuh mamang teh boa-boa mamang aya hubunganna jeung kajadian di ieu lembur. Bener sia pangesi lembur ku aing dicokotan di baiwat aing nyaho sia mah lain urang dieu ku kituna sia ulah rek turut campur kana urusan aing. Teteh lah geuningan mamang anu saleuyeung geus ngiwatan urang dieu nyulikan urang lemur. Nah dikamanakeun dikumahakeun jeung di mana ayana? Dikitukeun ku prawira teh. Eta si lalaki anu hanteu ngabejakeun sahasana teh katempo. Panonna beuki ngempur hurung, malahan mah bibirna teh katempo beuki runyah renyoh bari ngagerem nandakeun lamun geus beuki kahudang ngamarahna. Eta si lalaki aneh teh hanteu nembalan. Laju we atuh ngakajeleng narajang ka prawira. Euleuh mitra waktos na parantos teh nyekapannya. Cageula urang tunda ieu jejara carita prawira jawara wadalan pasantren dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana nya hapuntenna tina sadaya kakirana Mang Unur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.